Salajengna summa iulang ibuha tuluy heureuy-heureuy ka itu si mar'ah mula abatan halna guguyon khafifatan anu enteng anu ringan midadomi nyatana tina nangkep otak bili jeung tina nyium wa nahwi dzalika jeung sabangsa itu domi wa takbil hatta idza hadarat sahingga di mana-mana hadir naon syahwatuha syahwatna itu si mar'ah aulaja mangka pek ngasupkeun wa taharroko jeung ngagerak-gerak diutek-utek gitu nya fa iza soba mangka di mana-mana tumpah di mana-mana crot gitu naon almaniyu cai mani palayanza mangka ulah waka nyabut balyas biru balikna sobar heula saatan dina sesaat gitu. Ma'adomi sarta nangkep aljayadi anu alus laha eta tetep kaitu mar'ah fa iza sakana mangka di mana-mana cicing naon jismuhu awakna itu si mar'ah awakna si eman sukunan halna cicing aziman anu kacida nazaa mangka nyabut itu si eman wa mala jeung nyondongkeun si eman ala yaminihi kabelah katuhuna itu si eman hinan nazai dina waktu nyabutna faqad dzakaru mangka geus nyarita para ulama anzalika kana yen itu mala ala yaminihi eta mimma tina perkara yakunu anu bakal bukti bihi kana itu ma naon alwaladu budakna zakaron halna lalaki tos sagitulah kagok ketang wayam sani jeung tuluy ngusap parajihima kana dua kana parajina kana bobogana itu si man jeung si mar'ah si rajul jeung si mar'ah bi khoroqataini kalawan ku dua sapu tangan nadifataini anu bersih itu khoroqatain segitulah. Salajengna saur musonib saenggeus kamarinya tos nyaritakeun tata cara ngalekuy saur Imam Jalaluddin nyata nangkarak gitu tuluy ieu mah bagian foreplay gitu nya maksudna pemanasan heureuy-heureuy cenah jadi dina waktu foreplay teh guguyon anu enteng anu ringan seperti ngalem aduh malam ini kamu cantik sekali gitu. Malam ini kamu wangi sekali gitu. Padahal mah biasa wae gitu nya supaya hatena we gitu nya bunga gitu nya seperti nangkep tatangkepan heula gitu otak bili jeung nyium ciuman heula gitu nya foreplay kumalah pemanasan wana widzalika sabangsa nangkep jeung nyium gitu nyiwit seutik gitu gitu heureuy anu ringan lamun heureuy anu kasar meureun ngagaplok gitu cabok gitu ulah atuh teu beunang teh nya sehingga di mana-mana hadir syahwatna itu si mar'ah teh sanggeus foreplay nya wah naik tah syahwatna si awewena maka pek asupkeun
celeb eta si tampan teh kasih kana si bau. Sanggeus diasupkeun nya gerak-gerak gitu, diutek-utek. Diutek-utek gitu si eta teh si tampana. Gitulah. Eta mah geus pada arapal meureunan. Ari bagian ieu mah Paida soba mangka di mana-mana tumpah, di mana-mana crot. Tah eta si mani teh nya di jero gitu nya. Nya beda deui lamun di luar mah. Ieu mah mun di jero gitu. Palayan za mangka ulah waka nyabut, ulah waka rek dicabut. Sabar heula gitu. Sabab nya meureunan ulah egois gitu dina kenikmatanana gitu. Saatan dina waktu saatnya dina waktu sakedeung gitu. Tah geus crot teh tuluy we tangkep gitu. Tangkep anu alus anu lembut. Ulah ditangkep siga si Khabib Nurmagomedov gitu nya. Pingsan atuh. Tah tuluy di mana-mana cicing awakna teh nya geus kekerenyedan teh dah. Geus kekerenyedan. Cicing anu kacida gitu nya da leuleus nya geus kaluar mah. Tah geus caricing gitu nya duanana maka pek cabut. Tah kumaha ayeuna lamun hayang budakna teh lalaki atawa awewe, tah maka wamala condongkeun ka belah katuhu dina waktu nyabutna. Tah saur para ulama kumaha lamun nyondongkeun ka belah katuhu dina waktu nyabut jeung awakna si mar'ah gitu si awewe dicondongkeun. Mangka bakal jadi eta budakna teh lalaki gitu. Pernah nya ningali dina medsos gitu nya dina reel. Aya eta teh medisna gitu, aya nu ngajelaskeun dokter. Dijelaskeun ku medis nyondongkeun ka belah katuhu gitu nya jadi lalaki. Nya eta mah jalan syariat gitu. Nyondongkeun ka belah kenca jadi awewe gitu. Aya bisa dijelaskeun anak ku medis gitu. Wayam sani tuluy ngusap kana bobogaan duanana gitu si lalaki si rojul jeung si mar'ah. Geus dicarabut si ieu sok lapan gitu nya ulah nepikeun ka urat aret kitu ka dieu nya. Abis teu geuleuh gitu. Ku dua sapu tangan anu bersih. Ulah nya maksudna ku lap gitu, ulah ku lap anu kotor. Tah kitu. Sanggeusnya lap lah. Eta mah geus pada arapal meureun. Gitu. Kantun lirojuli wahidatun wallahu a'lam bishawab.